Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Jasmine, makasih ya udah ngeraktir Neng jajan seblak. Iya, tapi kayaknya ada sorangan ah. Ih, tong gitu atuh Jasmine, bestiku, gala bunga matahari. Mungkin kak. Deh kamu nih sok tara sadar diri, lamun di jajanan teh sok leuwih loba jajanan tinu ngajajanan. Ya maaf atuh bes, ngaranna ge jajan seblak parasmanan atuh sok segala dicokot geuning sok kalap. Aku mah kamu juga tuh kaditu ini tak agra balik nih rek naon di dieu ge. Ih, mending ngusir. Ya udah atuh Neng pulang dulu ya. Bye bye besti. Ih, saya sih yang nih bosen deh si Haikal ngecetan wae. Biar silaturahmi tidak terputus, boleh pinjam 100. Nih terputus weh silaturahmina nih liur dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kemarin mana geus di mana? Iya masih Jasmine Neng mah. Neng kemarin balikna leweh bari amek kan? Ya biasa we atuh mah eta mah masalah anak muda. Kos nueuh wae masalah anak muda. Aduh, Nah, eueuh sangu. biasa masalah kolot. Masalah kolot, masalah naon? Nyai kolot naon atuh Neng masalahna elen teu boga duit. Masa kemi we ka ditu lah. Meni mih wae bosen. Kade Neng, nih yung minta caina 2 gelas. Iya, atuh da meni apal. Sia mah apal we ngomong teh. Kamari ge geuning masak mie caina 2 gayu. Lumayan jeung di sayur. Ayeuna mah Imas make deui androk lope-lope. Apaan kan berianya, bercinta. Waya nanya sedih. Har, duh ka mana Imas? Nyedek bae teh cepopon, main ada bagong. Apaan bagong lagi kun hiji. Har, di mana ya Bagong Imas? Apaan ieu hiji. Meni sok kitu ka cepopon teh Mas. Ngan cing meureun aya meureun imam meureunnya. Enak ge susuhan. Oh, duit mah. Nih, teh lagi nanya Imas cepopon teh. Yang atunya cepopon balik. Anjuh gue. Waya. Maknya umat Imas. Meni minjeman we duit. Kan itu balik kan itu. Naon dia oge. Maknya umat Imas meni tulungan Imas cepopon teh. Ngadon curi kata yang dia. Yang diamuk gue mah. Wah, terjadi Imas. Meni ku angger pisan ada cepopon. Minjeman we duitnya. Apaan? Imas calon ibu RT kudu anggun. Waya nanya sadeuy moe deui. Hese. ST di ST-han mangga Bapak Ibu ST. Kadira. Aya naon? Ece Imas Imas teh nanya, tapi Uce saha ngaranna? nami abdi Eis bungsu Bandung. Iha. Aya hingahan gini. Jaku danya. Tapi baju aku dagingnya. Imas cek nanya. Bade nanya naon? Aduh berat. Jadi kieu nya. Era nanya lagi tapi teh Eis teh kan tukang naon ngaranna teh? Tukang nyanyi gitu ya, tukang nyinden. Ari lagu jang orang yang sedang jatuh cinta. Oh, Ece nuju jatuh cinta. Aya laguna judulna teh Anjeun. Ayahnya, sok atuh nyanyikeun. Bade dinyanyikeun mangga. Har. Geus mau amit geuning eta nya. Mending geus siap-siap kitu eta. Mau amit. Apanan ieu teh bisi aya anu nga-request lagu. Sok atuh geura nyanyikeun. Imah geus teu sabar ngadengina. Aya deui nu mika cinta iwal anjeun. Sahanya anjeun teh. PRT kitu. Teu aya deui nu mika melang iwal anjeun. Gitu eta teh cenah. Nasa dunia pangbageurna sadunya iwal anjeun. Terdaria anu janji satinya. Ini asa yang mungkin seger Sunda. Iya, Mas. Enggus tong nyanyi wae eta ngadengin lagi Mas jadi hayang kawin gieu Apaan Pak RT lagi? Acan puguh jeung ieu Mas. Semuanya. Balik heula Mas nya nyokot susuhan. Ibu RT balik heula nya. Aduh.
Cai masker kasmaran. Esteh. Rariweuh. Sahanya anu ngesian kontrakan haji kosan si teh. Nih penasaran kieu nya Bu Erna. Tinggali ah. Sahanya. Ratna, kenal mana di dia? Bu Erna, apanan Ratna jadi warga dia? Jadi tetanggana Ibu Erna. Najis teuing tetangga jeung maneh Ratna. Nanti Ratna main ya ke rumah Ibu Erna. Dek naon maneh ka imah Bu Erna? Dek aku udah si Usep. Bu Erna mah suka seuzon. Ya udah atuh Ratna masuk dulu ya. Jeung pindah ka dieu sagala eta si Ratna. Meni teu balik pisan. Kamu boga TV gening min aya nama. Ya iyalah. Kan aku mah atuh dibeliin sama Mamah Ningsih. Gayanya eta si Ningsih loba duit. Sopan kamu teh kolot gitu. Maaf ya, tapi Neng mah masih tenyangka min. Nah hanya si Haikal teh resep ka si Ica. Nyatain atuh tanyakeun ka si Haikal. Resep nu bawa kelek meureun si Haikal mah. Jika nanya min, iya mah lamun di Jen FTP gitu. Judulnya teh kelekmu memabukkanku gitunya. Atau kelek-kelek cinta gitu jika teh. Dia lain si Haikal hungkul atuh anu mabok teh. Da aku ge mabok atuh ngambil bawa kelek si Ica mah. Oke sih min, si Ica mah pan kelekna bawa-bawa kematian. Tapi nanya si Haikal bobogoh anjing si Ica mah, si Haikal nanti jadi dark brown gitu kulit nanti jadi tidak bercahaya gitu eta mah hitam-hitam kegelapan. Ya kan lamun ke kajian mah begitu karena bercahaya. Tapi lamun ke bobogohan mah kan ada orang ketiga, setan. Jadi mukanya teh dark brown. Cepat Ustad mah. Oh heueuhnya min, pantesan we gitu. Tapi cek kamu ya mahnya lamun Neng jeung si kakak Prince gitu. Cocok henteu kan Neng mah sipit-sipit juga Korea, kakak Prince orang Korea gitu. Nih kamu meletik kene geus mikiran lelaki. Di mana tuh gaya? Ih, kamu teh kudu dipikirkeun lalaki teh nyaho, bisi beakeun engke mah. Kamu teh sakola anu bener. Nilai matematika kamu ge kur 3. Kamu ge geuning eta nilai agama kur 2. Memang kamu mah jauh pisan min tina agama teh. Astagfirullah, jamaah. Wah kuncar waktu kunjung pacar. Wakur teh waktu kunjung PRT. Nuju naon, Ceu? Nah jual di dia. Karena kayak bieu teh dinyanyikannya. Nah gitu jodoh mah pasti bertemu. Kenaon, Ceu Mas? Ari katinggalin aya Mas kernaon. Ari katinggalin mah ada. Remau mah benernya eta teh. Apal geningan. Ini perhatian pisan ya PRT ka Imas. Hal-hal kecil pun diperhatikan. Eta teh usaha atau kumaha, Ceu? Nya PRT atupan ngaranna ge Imas Laundry. Berarti kan usaha. Bisa atuh meureunnya ieu Pak RT ngalondri di Ceu Imas meureunnya. Ya bisa tuh PRT. Mencintaimu pun bisa. Kan iya, Ceu. Asa beuki alus kitunya eta make androk. Gitu nya. Masa kita tuh PRT. Temenan gitu ka Imas mah. Tong kitu kumaha teh eta Ceu Imas? Entah PRT. Entah gitu bukan namanya. Entah nanang. Jeung asa beda kitu nya katinggali ku Pak RT mah. Bedana naonnya PRT-nya? Ari Imas bedana naon? Menjadi insecure kieu Imas. Asa beuki geulis kitu ku Pak RT ditinggali-tinggali teh, Ceu Imas. Gitu nya. Temenan gitu atuh PRT ka Imas. Mending temenan gombal eta teh. Ya, temenan gombal. Pamalit temenan. Ya. Temenan, tapi emang cantik kita ya. Temenan bukan nama temenan. Imas cantik tapi temenan gombal ya. Era. Ar, teu meunangnya. Pengen teh meunang atuh. Ya geus nya Pak RT kalau teulah deuk ngada warga anyar, mangga. Mangga. Yuk Ibu RT lanjut menjemur ya. Kumaha Ceu Imas biar arengan teh asa aya naon nya? Entah Pak RT. Entah. Juga gerak ada itu warga dan kabur itu warga kabur. Kan itu weh. Tuh ngurus Imas. Kan kayak temen ngurus sepeda doi. Oh nya atuh saya kitu mah Bu. Imas jangan jadi Ibu RT beneran. Kudu anggunnya Ibu RT mah. Tapi tuh bisa gini ah. Imas ngetrek. Dia melanjut mau era. Punten. Ada Pak RT. Ngadata ieu teh kan warga anyarnya. Oh mau ngedata Ratna. Sing atuh ditambut heula KTP-na aya henteu?
Oh, mangga. Ratna Candakelanya KTP-na. Alah eta meni gelis kitunya, bibir beureum. Tapi leuwih kena cantik Imas. Pak RT, ini KTP Ratna. Aduh, aya geuning nya. Kita mutela atunya aya ku Pak RT, ke ku Pak RT di weekend deui nya. Pak RT mulang heula, mangga. Mangga Pak RT. Jigana RT eta beungharda deketan empaskan derencang kurikulum dekati Pak RT. Itu geuning si Ratna teh. Kan gablek salaki. Nah, eudeuh ka Pak RT. Emang kudu dicancang si Usep di dicokot ku si Ratna. Rat. Mangga bade nanya naon. Aduh, berat. ST. Dari wah. Aman tak salah. Tajung mangga ti payun Pak RT ti balik. Jangan lihat. Pak RT, ini KTP Ratna. 2, 3.